Ready, go! Salah ieu nya kamari salah naik. Nya Kang abdi teh salah naik kamari teh. Abdi teh bade ieu, bade naik eta KRL gitu nya. KRL teh kereta listrik teh nya Kang nya. Heeh nya. Emang ada ka mana Ci? Abdi teh tujuan teh eta teh ti ieu nanti ti Bekasi, ti dieu ti Jakarta tah. Bade ka Bekasi bade uwi eta teh Kang. Oh gitu. Salah naikna kumaha? Nya ai abdi teh naik gitu kan. Ai pek teh naik teh si jero teh nah ieu mah beut ka kota. Nah, teu nanya heula. Henteu Kang abdi teh langsung naik we. Apek teh geus eureun ditu. Nah, ieu mah beut ka Beos. Salah naik atuh Ci. Heeh, teu tara tanya-tanya teh kitu atunya. Tara tanya-tanya apek teh salah naik. Jadi we 2 kali pagawean. Ti Beos naik deui eta teh ka Bekasi, ka Bogor. Masih sasarengan sareng Kang Deddy Kosmo oge Neng Ici dina acara SGP Radio Samhan anu dirojong ku PDO memang cespleng. Tah wargi sedana acara ieu teh disiarkeun langsung ti Jalan 2 Genep Swadaya Raya nomor 143 Raden Inten Duren Sawit Jakarta Timur. 3 lagu parantosku urang dangukeun, 3 lagu parantosku Kang Deddy diputerkeun. Aya Hariring Kuring anu nembe teras kalangkang sareng cai kopi. Tah anu ngarequest lagu nu tadi mugi kahibur nya kangge ka Ibu Titi Dewi, Kang Asep, batanapi Abah Asep, oge ka Pak Amin sareng Ibu Amin. Mugi katambi sareng tiasa kahibur dina sonten ieu. Masih aya waktos sataacana ajan asar kinten-kinten 20 hiji menit deui. Sok nu bade telepon diantos teleponna. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pasutna SGP Radio Samhan dirojong ku PDO memang cespleng. Kumaha damang Abah Kiki? Alhamdulillah saya. Alhamdulillah. Di Bogor hujan teh Bah? Henteu mereup. Oh, nu mereup. Mohon lah mudah-mudahan tong hujannya ameh teu ye. Teu hujan teu. Teu hujan nya. Babaraha dinten. Oh, gitu teh hujan tapi di Bekasi mah kamari hujan, Bah. Alhamdulillah diturunkeun hujan ke Bekasi mah jadi tiis. Tah kitu alhamdulillah leres Mama Eti ge kahujanan kamari teh surna teh ngahodot cenah. Sing sehat we lah. Mohon. Bah yang dipamuterkeun lagu naon Bah Kiki? Hariring keur Siliwangi. Hariring keur Siliwangi. Nya. Hariring keur Keur Siliwangi. Banyumanget. Mo Ka Angkatan Darat. Oh, gitu Hariring keur Siliwangi. Hariring. Ngajaga katentreman NKRI. Tah eta nu kedahna mah Hariring kuring keur Siliwangi mah eta. Kedahna teh sing tentrem. Sok Bah. Ka saha? Bikin Pak Amin, Kang Kong Amin jeung Nya Amin. Mohon kongnya. Mohon teras. Abah Asep. Mohon. Abah Asep. Ki Dahlan. Teras. Eranya. Mangga. Eta teh laguna teh Hariring Siliwangi nya Bahnya. Ti Ibu Hariring keur Siliwangi. Mohon ti Ibu Kokom Komariahnya. Jaipongan. Anu mana we wana keliningan kajeun, kacopian kajeun. Oh, gitu mangga. Jaipongan kajeun. Jaipongan. Da beuki ieu. Sagala beuki aya bagi kieu mah nya. Keroncongan kajeun. Tah eta Kang
Eta mah mohon saya oge keroncongan mah mun makan langsung seubeuh eta teh. Enggak hari kieu mah. Nya da abi matur sok nu dahar atuh kumaha ieu bagi kieu mah. Ibu Juremi, Bu Mama Juremi, Eti Rustam, mohon, Mama Neng Bunda Ita, mohon. Terus kong di dalam bos ya. atos mohon Payanto, Aki Adi, Mama Yati di Pariuk, mohon. Mama Eti, Mama Nenti, Mohon terus. Mama Warsi, nuhun da kana hariringna. Mohon. Main netor wae da kamaringan teu didahnyat. Mohon kamari. Kesibuk kamari pada ngahariring salayana mohon. Nya kana hariringna nuhun. Mohon terus. Akum kasadayana we lah. Tadi aya Ibu Titi Dewi anu di Jambatan Besi oge tadi teh. Dilejeng mano Ibu Siti. Mohon Bu Titi Dewi nya mangga teh kitu mah. Sampurasun. Mangga hatur nuhun Abah Kiki. Hatur nuhun pisan ka Abah Kiki nya anu nembe telepon mugi asing sehat. Hoyong diputerkeun laguna teh nyaeta Hariring Siliwangi keun di nanti diputerkeun ku Kang Dedi. Subangga nu sanesna di atos deui telponna di 8 9 hiji 98 1 2. Sumohon sok diantosnya Kang Eka Ibu Juremi Mama Warsi kumaha Mama Warsi damang sehat. Mugi asing sehatnya. Kamana itu Mama Nenti, Mama Yati, sok diantos si telponna, diantos hariring na Mama Yati sareng Mama Nenti, oge Mama Warsihnya diantos, teu hilap Pak Yanto, kumaha Pak Yanto kabarna damang ieu teh, aduh, tos sabaraha dinten teu ngadangu soantena Pak Yanto teh nya, mugi sing sehat lah Kang Pak Yanto nya, oge teu hilap Kang ka saha eta teh, Pak Amsori tos lami Pak Amsori teh ieu teh. Sumuhun teh Pak Amsori ka mana wae nya. Oge Pak Ahmad teh di Jatinegara kumaha kabarna Pak Ahmad? Pak Ahmad insyaallah sehat sih. Sumuhun asing sarehat. Da eta nu penting mah sehat. Tos sehat mah tuang ge sagala nanaon ge pasti wareg. Pasti enak mulanya. Nya pasti enak jeung wareg deui. Kitu mah da nu penting mah sehat. Komo geus sok sing hoyong sehat mah ngange PDO geura rutin geura unggal dinten ngange PDO anu kapsul kengeng anu cair oge kengeng teu sawios-wios nu penting mah urangnya tiasa ngaleut PDO. Alhamdulillah kita jag-jag eta teh. Semohon cihnya tah sugan nya cih kamari ka salah ieu nya kamari salah naik nya Kang abdi teh salah naik kamari teh abdi teh bade ieu bade naik eta KRL gitu nya KRL teh kereta listrik teh nya Kang nya heeh nya mangga ka mana cih abdi teh tujuan teh eta teh ti ieu nanti ti Bekasi ti dieu teh Jakarta tah bade ka Bekasi bade uwi eta teh Kang. Oh gitu. Salah naikna kumaha? Nya ai abi teh naik gitu kan. Ai pek teh naik teh si jero teh nah ieu mah beut ka kota. Nah teu nanya heula. Henteu Kang abi teh langsung naik we. Apek teh geus eureun ditu. Nah ieu mah beut ka Beos. Salah naik atuh cih. Heeh teh tara tanya-tanya teh kitu atunya. Tara tanya-tanya apek teh salah naik. Jadi we 2 kali pagawean. Ti Beos naik deui. Ti Beos naik deui eta teh ka Bekasi ka Bogor. Eta mah maneh we eta mah anu teh teu daek nanya. Kan jadi ka Bogor. Dapat ka Bogor tambah jauh. Balik ka imah jam sabaraha? Balik ka imah teh jam 12 peuting Kang. Di tangan atuh ku nu di imah teh. Nya ka mana cenah? Nyasar. Dapat nyasar cenah kitu. Salah naik kereta kuduna ka Bekasi. Ieu mah ka kota terus dilanjutkeun ka Bogor. Atuh cuma kage matak ngatanya lamun non teh di jalan teh
eta ge ditanya Kang eta we aya nu sabulahna eta teh naon teh eta mah nyasarkeun ka abdi Kang cenah tuh itu tuh naik nu di payun di payun ka Bogor. Enyakeun lah bae beureun Eci mah kudu jalan-jalan heula ka Bogor. Jalan-jalan Kang ka Bogor tapi waktu loba anu kabuang eta teh Kang. Nah dibuang di mana? Nya dibuang waktuna dibuang di pinggir jalan. Suka buang segala. Nya teu da waktuna tuh kuduna mah isuk-isuk eta teh nyampe teh kudu beurang ieu mah jadi tengah peuting. Karunya teuing Eci, karunya teuing nya. Aya Acih urang ngadangukeun ieu Ibu Kokom Kamariah dina judulna nyaeta Hariring Siliwangi. Mugia katampi.